Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puji kagungan Allah, rahmat salam ka Rasulullah, sahabatur kulawargi, pejuang agama Allah. Islam agama nu bener, sejahtera luas damai, rukuna lima utama, amalkeun masing sampurna. Sahadat teh pendasina, salat teh jadi tihangna, jakat tinding saum kusena, haji nu jadi kentengna. Rukun Islam teh pahamkeun, amaliyah nagerakeun, panggerakna ge dijieun, agungna Islam buktikeun. Sahadat kudu ngabukur, makrifat maha basyukur, jihad berjuang sing akur, hata ikhlas ulah kabur. Sahadat teh bikuatan, talab ilmu maca Quran, loba dikir ka pangeran, ngalawan nafsu jeung setan. Salat ge kudu ngabuah, munajah sinareng kurba, ta'awun sareng imamah, kahirupan sing barokah. Salat kudu diperkuat, awal waktu berjamaah, makmur masjid khusyuk hidmat, sing lengkep barju jeung sunat. Qobliyah badiah ketat, tahajud tasbih jeung hajat, duha jeung sunat sejena, usahakeun sing sampurna. Jakat sing puguh buktina, tanmiyah jeung barokahna, ta'awun taqadum ijah, Islam teh nyata hebatna. Jakat nyata perjuangan, munisab gerajakatan, canisab ge lalanyahan, 2,5%. Tileletik biasakeun, sawarehna harta bikeun, bentuk amilin nuleukeun, sifat amanah tegakeun. Saum oge kudu nyata, sobar tahamul kurbahna, barokah sarta wusulna, Islam teh nyata tangguhna. Saum Ramadan mantepkeun, tadarus qiyam lengkepkeun, zakat fitri laksanakeun, silaturahmi kuatkeun. Saum wajib sing sampurna, sunat jeung Senin Kemisna, Arfah Daud jeung liyana, saum kasucianana. Haji kudu bukti mabrur, iman ibadahna luhur, bisa ngagerakeun batur, umat akur Islam luhur.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.